Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapa miwah ibu anu kusim kuring dipika hormat, sarta saderek sadayana anu kusim kuring dipika heman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur urang kahadirat Allah Nu Maha Suci. Anu masihan kasempetan urang sadaya pikeun ngumpul ngariung dina ieu kasempetan. Atuh teu heula sholawat sinareng salam hayu urang sami-sami sanggakeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hormateun simkuring, dina kesempatan ayeuna urang baris sami-sami ngumpul kangge ngaluuhan acara sosialisasi bahaya narkoba. Atuh simkuring kapancenan minangka panata acara baris medarkeun runtuyan acara. Nu kahiji nyaeta bubuka, nu kadua pangbagea ti Kepala Sekolah SMPN 17 Bekasi, nu katilu nyaeta materi ngeunaan bahaya narkoba anu baris dipedar ku BNN Kota Bekasi. Nu kaopat doa, nu kalima panutup. Alhamdulillah acara parantos rengse. Atuh urang tutup wae ieu acara teh ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan, nuhunkeun dihapunten kana samudaya kalepatan, mugia ieu acara aya mangpaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.